Wah, kenaon Mang Ali? Keur cicing urang mah. Cicing. Nah, cicing. Gawe ciga batur atuh tuh tingali kuli bangunan naon atuh. Hoream urang mah. Paingan atuh hirup teu maju-maju ai hoream kitu mah. Yeuh, nanaon kudu aya kadaek, pikuleun mah loba asa urang daek kuli bangunan naon we atuh ngarit. Tuh batur ge tingali baroga doma. Pada urang teu boga duit yang meuli domana atuh Sep. Heunya gawe, pan tadi cek urang ge gawe. Hayang boga doma mah gawe. Heuh ari hoream. Tuh. Nah, hai emang make ngagugulung kana hoream kitu. Hai emang teu mikir sakitu. Tingalikeun anak layap pamajikan pan eta teh kudu diparaban meureun boga pamajikan teh. Ye, mane kakak nguruskeun kehidupan urang ai mane Sep? Lain nguruskeun urang mah ngabejaan ieu mah. Lain nguruskeun lieur anjing ngomong jeung Mang Ali mah kakak nyentak gitu teu puguh. Sia nu ngalieukeun mah ngilu kana urusan rumah tangga aing, keluarga-keluarga aing. Yang mah dulur ge lain dulur aing.